Aing boga duit 10.000 nate euy. Nya boga hutang dikasih enos. Mana aing hayang jajan deui euy. Mending bahaya heula bisi edan ka aing. Geus teh edan mah aduh, aing bisa-bisa diperkawes. Takut. Aing ente kunaon cuk? Eta beungeut nya juga tetelo gitu. Sia tak banget segala sun. Gak apa-apa Jis. Heeh. Ngopi atuh. Moal Jis Urang buru-buru euy. Ayo ngopi heula. Rek ka ditu. Aya Mana? mana? Oh. Kunaon si Boncu eta teh? Rek diajak ngopi ke kalah buru-buru ngareos. Anjir. Aya duit euy. Lumayan 10.000 euy. Rezeki anak soleh euy. Gaskeun lumayan euy 10.000 jajankeun Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung 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 jadi lutung. Kumaha jelemanya ieu teh? Aing ngarinjemna babari, aing naramayarna hararese. Ngan icuk soe we eta. Jiga naonnya? Kieu aing ngatakeun jasa nginjemkeun duit teh loba drama. Isuk sore, engke deui. Lieur tungtungna teh. Tah, jadi pemirsa, lamun nu boga hutang wajib hukumnya dibayar meskipun orang yang punya uangnya tidak menagih, karena itu demi keutuhan rumah tangga dan kesatuan bertetangga. Emang kesatuan rumah tangga ya kesatuan tuh? Maaf atuh, maaf. Dah, geuningan si Boncu aya. Dah. Hutang segala teh ieu. Tujuk bulu kadege, Boncu. Buset kaset. Mun hejo kana duit mah manenos. Nya heueuh atuh da mane geus lila teh mayar geuningan. Terus mana aya duitna? Kalau disidik-sidik teh jadi hejo banget sia. Da aing teh mayar wae sia jadi lieur aing teh kada banget. Tenang Nos. Ke sini teh pan mau bayar utang. Bagus. Itu atuh. Tenang. Bak buru mana? Kalah duit teh anjir. Ajual di mana ya? Sia malasannya. Sia mah. Bener Nos. Alasan sia mah tuh nya aing tadi teh geus bejaan, aing ka pemirsa oge loba alasan aing nu nginjem hutang mah. Bener Nos. Tadi mah aya duit teh. Udah disiapin. Dina jero lempak. Mana tuh ayeuna? Aduh, ieu mah Nos jigana murang di pos euy. Sia maya oba-obasan wae duh aing geus lieur ieu. Tadi aing geus bejakeun aing ka pemirsa. Loba drama aing nyimpen duit teh. Jeung bawa heula tuh. Urang tangan heula. Bawa mun Allah sia. Mun Allah ku aing di kampesan teh beuteung sia. Belum kitu mah ieu teh. Aduh. Persaan mah di dieu euy. Teu ka mana deui. Nah, bisa duit teh. Nyangan naon cuk? Nyangan duit murag. Nyangan duit. Nah sabaraha muragna? Cobaan atuh Jis. Cobaan. Heeh. Woi, duit tadi nu 10.000 teh si Boncu. Aduh, tah kan maela nu leungit mah leungit we teu kudu ditangan. Ieu tah dahar tah. Buat aing ya. Heg bae. Terima kasih atuh Jis. Heg. Obeakeun lah. Makannya. Heg. Si Boncu 10.000 tuningan. Nah nya. Makan Jis. Heg. Ayang cuk. Wae urang geus wareg. Heg. Si Nos bere mending ge. Nos. Agehan. Oke, si Nos mah. Urutna. Kita bolak-balik wae ke mana tuh tadi? Mana ya? Mantap Jis euy. Nah nya. Enak. Heg. Siapkeun we. Munya. Nya sami. Alang sia. Moal. Moal gae. Maksudnya Duit sia wah ini bare sia. Gue. Lila aya si Boncu teh ka mana heula ieu jelema. Obleng teh. Kalau ke barang dahar sia mah. Utang bayar mana? Aduh, Nos. Duitnya kita kepangi murah. Sia malasan wae geuning. Ting di mana tuh? Lagi. Ting bulan di mana? Aing mah. Aduh, cu euy. Duit maneh nu 10.000 teh ku urang kapangi.
Itu mahal sih, Jis. Aduh, itu tadi ente murah, kurang kapangi, kan kurang diberikan datang kana kadaharan. Oh, sia goblok nu nokat nate si Jis. Heuh, mana eta dibelikan kana kadaharan, kok ente didahar ning eta? No. Nah, Ajis kasih Ajis nu nyokot na. Ah, si Boncu. Kela alon anjir. Ieu ka sae kudu nagih na ieu. Masih Boncu nu ngadaharna. No. Kasih Ajis tagihna. Boncu. Agung teh ieu lieur ieu sia teh siang eta kan aing goblok Si teh. Boncu. Boncu. Goblok. Sia. Aduh aing kasaha heula ieu euy. Aduh ka aing mah nagihna. Ah kasih Ajis lah. Ades, ya tahu bayar tak apa.